Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani ari bagian anu kadua min hadza bagi tina ieu bab. An-nazru eta ningali fi huquqiz zawji dina pirang-pirang hak salaki alaiha anu mesti ieu zawjah. Wal qaulu jeung ari ucapan asyafi asana mengajarkeun memuaskeun hati. Wal qaulu jeung ucapan asyafi anu memuaskeun fihi dina ieu nazru fi huquqiz zawj anna nikah eta saesna nikah nau rikin eta sawarna sifat keabidan. Fahia tahriya zawjah rohikotun eta kaya amat, eta seperti amat lahu pikeun zawjah. Fa'alaiha atu eta mistika zawjah so atu zawji ari turut kasalaki mutlakon bari mutlak. Pikul limanya saper perkara tolaba anu nyupri ieu zawjah. Min hati zawjah binafsiha dina awakna zawjah. Mimma tina sapana perkara lama sihat sanutaya maksiat takdini emak. Waqad warada ja'is datang fi ta'zimi haqqi zawji dina ngagungkeun hak salaki alaiha anu mesti ka zawjah naon ahbarun pirang-pirang hadis kasiratun anu loba. Qala parantos ngadaukan yang Nabi sallam ayu mamra'atin ari sahabai awewe matat eta maut ieu imro'ah wa zawjuha bari ari salakina imro'ah an hati imro'ah. Rodin eta ino dakolat tah asup ya imro'ah al-jannata kana surga. Wa kana jeung kabuktian sarojuli laki qoroja eta itu keluar ya rojul ila safarin kana lumaku. Wa ahida jeung janji ya rojul ila mro'ati ka awena rojul Allah tanzila kana yen teulah. Kana yang turun ia imro'ah mina uluwi iluhur ila sukti kahana. Wakana jeung kabuktian saha abuha bapana ia imro'ah til asfali tepiana. Pamarido tuli jeri ia abuha. Para salatul mutusa almar'atu awe. Ila Rasulullah salam kala salam. Tasta'dinu menta idin ya mar'ah in nuzuli dina turun ila abiha abapana mar'ah. Pakola telinga daw kanjeng Nabi SAW ati'i kudu turut anjeun zawjaki kasalaki anjeun. Pamata tuluy maut ieu abuha dina kitab Ulul Jannah bikin 3 kali istri nyuhunkeun widi ka Rasulullah hayang turun ka handap. Pamata tuluy maut ya abuha pasta marothu tuluy menta izin ya imro'ahu ka kanjeng Nabi. Pakola peringalau kanjeng Nabi api kudu turut anjeun zawjati ka salaki anjeun. Padupina tuluy dikubur sahabuha bapana imro'ah. Para salat tuluy ngutus hijana. Para salat tuluy ngutus Rasulullah SAW ilahnya ka imro'ah. Yuhbirwa dari ngabeja dan Rasulullah ka imro'ah. Anallaha kana sayyidina Musi Allah kon goparo etesu ngampura Allah li abiha ka bapana imro'ah bitaatnya tusabab turutna imro'ah. Izawnya kasalatina imro'ah. Wa qala jeung ngadauh kana salam idza sholat di mana-mana sholat saha almar'atu awe saha kana anu 5 na ieu mar'ah sholat waktu. Asomat jeung puasa ieu mar'ah syahra dina bulan ieu mar'ah. Wa tidot dengan risai mar'ah parja kana parjina mar'ah
wa ta'at jeung turut ieu mar'ah zauja kasalakin mar'ah dakholat asup ieu mar'ah jannat rabbiha kana surga pangeran ieu mar'ah wa bapa jeung ngumpulkeun Kanjeng Nabi ta'at zauji kana turut kasalaki nya tawa ta'at zauja ila mabani islami kana pirang-pirang tempat ngadegna Islam nya salat puasa wa zakaru jeung nyarioskeun sallallahu alaihi wasallam an-nisaa ka pirang-pirang awe faqala Rasulullah hamilatu walidatun murdi'atun fahimatum bi awladihinna ari nisa hamilatun eta pirang-pirang walidatun tur anu pirang hamilatun ari nisa eta pirang-pirang walidatun tur pirang-pirang anu boga anak tengah juru walidatun tur pirang boga anak murdiatun tur pirang menyusuan fahimatun tur pirang-pirang mikawelas di awladihinna pirang-pirang anak manusia kabeh laula ma ya'tina azwajahunna laula ma ya'tina lamun teu ngalakonan kagorengan laula ma ya'tina lamun teu ngalakonan kagorengan ya nisa kami azwajahunna pirang-pirang salat nisa kami dakolat asup saha musalliyatuhunna pirang-pirang awewe anu salat di nisa kami jannata kana surga waqala dengan salam itolatu ningali kuring jadi pengatinya itolatu ningali kuring pinnari dina neraka faidana kaya itolatu akharu aliyah ari kalobaan ahli nayenar anisa'u eta pirang-pirang awe pakuana ulah nisa no iya nya pakuana kuling usap nisa kabeh 5 karnaon ya Rasulullah qala Rasulullah yukfirna ngalobakeun ieu nisa jajaran anu dieu Allah nak kana ngalaknat wayak purna jeung ukuran ieu anisa al-asyira kasalaki yakni ngamaksud Rasulullah azza kasalaki al-muasyira anu ngarecengan tapi khabarin akhara jata hadis sajan ittala'tu lapan ittala'tu ningali kami ya jannati di surga fa idzana dari ittala'tu aqallu ahlinya ari pangleuwih saeutikna ahlina ieu jannah an-nisa'u eta pirang-pirang pakultu tuling ucap kuring ayana eta di mana an-nisa'u ari pirang-pirang awe qala ngadawuh Rasulullah sagolahunna nungkulkeun kaya nisa kabeh naon al-ahmaroni perkara anu beureum dua al-zahabu nyata emas wal za'faranu jeung minyak za'faran yakni maksud Rasulullah al-huliyah kana papaes perhiasan al-huliyah kana perhiasan wa musabbawatis siyadi jeung pirang-pirang pakaian pirang-pirang anu dicelep jeung pirang-pirang pakaian anu dicelep jeung pirang-pirang anu dicelep Okolat jeung ada usaha isapulan atat datang sahapatatun awewe ngora pemudi atas datang sahabatatun awewe ngora ilan Nabi kakanjeng Nabi sallallahu tokolat mengucap patat ya Rasulullah ini saya sunat kuring patatun eta awewe ngora
Uktobu dilamar kuring pa'akrohu tulini kangya kuring atas wija anak kawin. Pama tarinaon haku zawji eta hak salati alal mar'ati anu mistik awe. Kola ngadaukan di Nabi. Laukana lamun kabuktian min parasihi. Eta datat timimiti. Tengah sirahna iya jawaj ila kodamihi nepi kadampal sukunan jawaj naon sodidun nanah buruk dan nanah campur getih naon sodidun nanah buruk pala hisathu tuluy ngaletat iya mar'ahu kana sodid ma'addat tang ngalakonan iya mar'ah syukrau kana syukuran ka zawaj. Qolat mutafatat apala atazawaju naha ta'ulah pahin kuring. Qola ngadaukan jenabi bala bener tazawaji kudu kawin anjeun fa innau karan tazawaji khairun eta leuwih alus. Qola ngadau Sayyidina Abbasin atat datang sah imra'atun jawe min khot amak ikobila khotan ila Rasulullah sallallahu pakola kulimutat imra'ah. Ini saya sunat kuring imra'atun eta wewe ayyimun anu ladas. Ayyimun anu ladas. Mawridu jeung maksud kuring an atazawaja kana yen nikah kuring pama ternaon aku zauji eta salati qala ngadang Rasulullah inna min haqqiz zawaji saya sunat eta tina sakalina hakna salati ala zawjati anu mistika pamajikan iza arodaha di mana-mana maksud ieu zawjah zawjah paro wadaha tuluy maksa menta ieu zawjah an-nafsiyatin awakna zawjah wahya badai zawjah ala dohri bahirin edarat nilai inalurin tonggong onta la tamna'u ta'ulah nyegah ya zawjah huka zawaj amun menta wa min haqi jeung eta hakna zawaj Allah tu'tiya ariyan tenikeun ya zawjah saya anak kana hiji perkara min bayati mana zawj illa bini aikal zawj Ain ta'ala salamun mijaw izawajah dalika kana itu tu'fiya say'an kana tah kabuktian naon al-wizru dosa alaya eta madarata zawajah wal ajru jeung kabuktian ganjaran lahu era tapikeun zawaj wa min haqi jeung eta hak zawaj Allah tasuma ariyan puasa zawajah tatawuan kalawan puasa sunat illa bi ain ta'ala zawaj Paling fa'alat salamun mi'il zawjah ja'at tahlapar ya zawjah wa atasat jeung dahaga ya zawjah walam yutaqobba dan untuk dikarima ya saum min hati zawjah pada korojat nilamun keluar ya zawjah min bayatiha di mana zawjah digori ini sekali diri zawj la anak hatah ngalanatkan zawjah sama malaikat ukiran para malaikat hatta tarji'ah sehingga balik deui ieu zawjah ila baiti ka imana zawj. Awatatuma artinya awatatuma atau tomat ieu zawjah. Pakolan jeung ngadaukan jeung Nabi sallallahu law amartu lam memerintah kami ahadan kahiri jama ayat sila kana yang sujud ia ahadan li ahadin tajama lamartu ayatin merintah kami almar'ata alawe antas sila kana yang sujud ia mar'ah li zawjiha ka salatina mar'ah pasal kena marah min awmi haqi tina ararah gede hakna ya zawaj alaya anu mistika marah Wakola jeung ngadaukeun salam akrobuma ari pangleuwih deketna perkara takunu anu kabuktian sah almar'atu awewe min wajhi robiha fi zat pangarna mar'ah iza kana ai takunu nama teu aman abam eta makna
matak nyegah kana amal lapan takunut. Iza kanat eta di mana-mana kabuktian ieu mar'ah fi qori baitiha eta tetep di jero kamarna mar'ah. Maksudna mah pangleuwih dekeutna awewe. Ti zat pangeranana eta bila mana awewe aya di jero kamarna. Wa inna sholatna jeung satuna sholatna mar'ah fi sohni dariha di tengah imahna mar'ah afdalu eta leuwih utama min sholatnya tibatan sholat mar'ah fi masjid wa sholatna jeung saestuna sholatna mar'ah fi baitnya di kamarna mar'ah afdalu eta leuwih utama min sholatnya tibatan sholatna mar'ah fi sohni dariha di tengah imahna mar'ah wa sholatna jeung saestuna sholatna mar'ah fi maqda'iha dina kamar jero na ieu mar'ah kamar jero ay mar'ah afdalu eta leuwih utama min sholatnya tibatan sholat na mar'ah di bayatnya di kamar na mar'ah wal mahda jadi mahda bayatun eta kamar di bayatin di jero kamar wadalika lisatri wadalika jeung ari itu afdalu lisatri eta karana nutupan walidalika jeung kana itu lisatri qala ngadaukan yang ngasalan almar'atu ari awe auratun eta aurat wa idza kharajat kalimana keluar ieu mar'ah istasropaha sangadeukeun ka mar'ah naon asyaitan setan paqala jeung ngadaukan jeung nabi aya donde liya mar'ati era tepikeun awewe asyaru auratin ari 10 pirang-pirang kawirang. Faida tazawwaja di mana-mana kawin ieu mar'ah satarota nutupan sa'zauji salaki auratan waidatan kana kawirang saeji. Faida matat di mana-mana nutupan ieu faida matat di mana-mana maut ieu mar'ah satarota nutupan naon al-qabru pakuburan. Al-asyara langkah itu nya. Alif lam dina mudhof al-asyara auratin kana 10 pirang-pirang kawirang paukuku zauji tarik pirang-pirang hak nasalati ala zaujati anu mesti ka pamajikan kasiratun loba wa amwa jaripang leuwih penting na hukuku zauji amroni eta dua perkara aduma arti amroni asyanatu eta ngariksa wasatu jeung nutupan wal akharu jarasajen tarpul mutalabati eta tinggal nyuprik tinggal menta mimma tina perkara waro'a hajati anu satu pangabutuh wa ta'at pupu jeung kariksa an kasbihi tina kasabna zawaj iza kana di mana-mana kami kasbihi aroman eta haram wa hakaza jeung ieu nyakitu seperti ta'at pupu kanat kabuktian naon adatus salati adatna naon adatun nisai adatna pirang-pirang awet di salati di masalah koma kana kabuktian salati ila kharaja atrina keluar irajun min manjilis di mana rajul takulu tangutab lau kam rajul sa imro'atu awena rajul awi benatu atawa anak awena rajul ia tak urusian anjeun wakas baharami sarta ngasam pergangharan. Fa inna karena urang serea nasbiru eta sobar urang serea kalajuni kana lapar waburi jeung kamandaratan. Wala nasbiru jeung sobar urang serea alan nari kana rasa. Wa hamma jeung maksud atawa nanja. Wa hamma jeung maksud sarajul jelati minas salati ti ulama salaf bisa tarikan romaku. Pakarnya tu dimitangnya wa sahajiron ngupiran terang datangnya rojul saparahukan umakun rojul pakolu tuling ucap jiron kabe liza wajatihi kapamannya rojul 5 karena naon saradoyana ridho anjen bisa parikan umaku na rojul walam jadak jeng peninggalkan ya rojul laki bikin anjen apa kotang kana pakah
Pakola kuling ucap ya zawjatihi. Zawji ari salaki kuring mundu arabtu dina waktunya hok kuring huka zawji. Arabtu tanya hok kuring huka zawji. Akalan kana anu loba daharna. Wama arabtu jeung tanya hok kuring huka zawji. Rozakon kana loba ngarizkianana. Walinya tepikeun kuring Rabbun arif pangeran Rozakun anu seueur ngarizkianana. Yazhabu ilib saha al-akalu. Saha al-akalu jama anu loba daharna. Wayabko jeung tetep saha ar-rozaku zat anu seueur ngarizkianana. Wa khotoban jeung ngalamar saha Robi'atu bintu Ismaila. Robi'ah putra istrina Ismail. Ahmadad na Abi Hawari ka Ahmad putra pamagetna Abi Hawari. Jabarakeun na sabab diri makom ibadah tina Ahmad. Ka Ahmad Ari Ahmad teh putra pamagetna Abi Hawari. Pakarya jadi awewe ieu manu ngalamar ka lalaki. Lain lalaki nu ngalamar ka awewe. Pakarya tulimikang wa iya Ahmad zalika kana itu khotobat. 5 karena perkara kana anu kabuktian ya Ahmad di eta teh ya ma mina ibadati buktina ibadah dikatungkul ku ibadah. Wa qala jeung ucap Ahmad la karobiah. Wallahi demi Allah ma teu aya li ada tepikeun kuring naon himmatun pamaksudan ini sai di pirang-pirang awe. Lisugli karena katungkuan kuring, sibuk kuring, dihali ku tingkah kuring. Pakola pulingutat Robi'ah. Ini saya tuna kuring lah asgolu eta yakin leuwih katungkul kuring. Dihali ku tingkah kuring min saksibatan anjeun. Wa man jeung saya li eta pikeun kuring naon syahwat pun hayang. Abdi hayang. Kadah tadi kumaha cek Ahmad cek Robi'ah. Oh, dan kuring mah aya pamaksadan di istri. Sibuk kuring mah ku tingkah kuring. Aya cek Robi'ah di kuring ge leuwih sibuk. Ku tingkah kuring tibatan anjeun. Salarasna kuring teh hoyong. Wa mak jeung saya lihat tepikeun kuring naon syahwat pun hayang. Walakin warisu jan tapina nampa waris kuring malan kana harta banda jazilan anu gede kan loba min zawji salaki kuring maot sakin paradu tulinya maksud kuring antun tikohu kana yen nganapakahkeun anjeun kana malan ala ikhwanika kapirang-pirang dulur anjeun. Wa arifu jeung nyaho kuring bika ka anjeun as-solihina ajang soleh kabeh. Terang kuring anjeun teh jangan soleh. Lamun kitu payakun atu kabuktian ieu antun tikohu li pikeun kuring tarikon eta jalan ilallahi ta Gusti Allah ta'ala kana ibadah ka Allah. Ya Gusti Allah azza wa jalla. Faqala lahu Ahmad hatta astadina dengan minta izin kuring ustazi ka guru kuring minta izin heula ka guru. Farajatu li balik ya Ahmad ila Abi Sulaiman ad-Darani ka Abi Sulaiman ad-Darani guru nya Abi Sulaiman. Olang ada Ahmad Wakanan jeung kabuktian ieu Abi Sulaiman yan hani eta nyaga Abi Sulaiman ni akuring ani tazwiji kena kawin. Wa yaqulu jeung anu Abi Sulaiman ma tazawwaja sepati kawin saha ahadun hiji jama min ashabina isa panapirana ashab berapa ashab dia namanya santri illa tagayyara ain barobah ya ahad jelaskan eta
ku Ahmad bin Abi Hawari sariosanana Rabi'ah palamma sami'atan sama sanguping ieu Abi Sulaiman palamma kana sariosana Rabi'ah qala sang adawu Abi Sulaiman tazawwaj biha tazawwaj kudu kawin anjeun dia ka Rabi'ah fa inna Rabi'ah waliyatun lillahi waliyatullahi waliyatun lillahi waliyatun eta wali awewe lillahi kawan Allah haza ari kalamah kalamu siddiqina eta ucapanana jamar banget benar kabeh qala nadau Ahmad patazawwaj tuwa tuluy nikah kuringaha Rabi'ah pakana tuluy kabuktian ti mansilina pakana tuluy kabuktian ti mansilina eta di mah kuring naon kanun wadah min jasin tina apu teh tembok papania tuluy ruksak ieu kanun min wasli aidil mustajidina tira arah ngubah pirang-pirang leungeunna jalma anu gagantangan kabeh lieu huruji kana kaluar ba'da asli sadaya padahal sumawana aman ti jama gua salah anu ngubah ieu man ngubah leungeun ieu man bil asani ku rarat qala dawuh Ahmad wa tazawwajtu jeung nikah kuring alaiha karana ieu Rabi'ah salah ka niswatin tatilu pirang-pirang awewe aya teh mah teh asa nikah lama bujangan kana eta dilamar ku Rabi'ah ditikah Rabi'ah sabada nikah ke Rabi'ah tan nikah katilu istri jadi 4 pakana tuluy kabukti Rabi'ah tutimuni eta mereka daran Rabi'ah nikah kuring apa yudati kana pirang-pirang perkara enak waktu payyibuni jeung nyengetan jadi diangkat ku minyak senyet waktu payyibuni jeung nyengetan ya Rabi'ah nikah kuring watakul jeung ucap Rabi'ah ilham kudu init kudu angkat ilham kudu init anjeun binasatika salawan kasanginasan anjeun wa kuwatika jeung kekuatan anjeun ila azwajika init ila azwajika ka pirang-pirang bojo anjeun wa kanat jeung kabuktian saha Rabi'ah hazihi anu ieu tusbiu eta nyaranya Rabi'ah di ahli sam di ahli sam bi Rabi'ata ka Rabi'ah al-adawiyati anu bangsa kampung Adawi bil Basrati atau negara Basrah. Pamina wajibati beeta tina satengah perang wajib alanya ka zawajah ala tufarrito parroto yuparritu ayat aproto yupritu iproton amun aproto mangaliwat batas parroto yuparritu kalawara ala tufarrito arian seralawara izawajah ti mali arna zawaj batang palu baliktang hariksa iya zawajah hukana mel alaihi karana zawaj qala ngadawu sallallahu alaihi wasallam layahilu terhala lapikeun zawajah naon antut mayan mereka lagi zawajah min baiti ti mana zawaj illa bi ibni ain kalawan idina zawaj illa rotbah angin illa rotbah nya pamit illa rotbah angin anu basis nya pamit tina kadaharan karena serutobnya kamu tutup bangkor mabase illa rotbah angin anu basis nya pamit tina kadaharan Allah di anu yukopu dikikasian naon pasaduruk sakna yela di to'an
Pain amat lamun mereka larang ieu zawajah andino sinarodona zawaj kana tah kabuktian lah eta pikeun zawajah naon mislu ajrihi pantarna ganjaran zawaj. Pain amat lamun mereka zawajah diberi ni sekalawan hidina zawaj kana tah kabuktian lahu eta pikeun zawaj naon al ajru ganjaran wa alaiha jadi wakana alaiha walaiha jeung eta madarat ka zawajah naon al-wizru dosa wa kana alaiha wizru wa min haqnya jeung eta pirasahna zawajah ala walidaini anu mistika indung bapa ta'limuha ari murukan ka zawajah husna muasyarati kana alusna rejengan wa adaba usrati jeung terang-terang adab tatak rejengan mazal sarta salaki kama seperti perkara ruwet jema maruyana anna asma'a binta khorijata saestuna asma putra istrina khorijah al-fajariya anu bangsa Fajari Olat etna ngucap ieu asma libnatnya ka anak awana ieu asma indat tazawuji dina narika kawin. Innaki saestuna anjeun horojati eta kaluar anjeun minal asyi tina sayang maksudna imahnya tina sayang allazi anu kini lazi asyi darojati asuk anjeun. Pasirti tuwidadi anjeun ila tirosin eta kana amparan lam ta'rifihi anu teu nyaho anjeun kana tiros wa qarinin jeung babaturan lam ta'lifihi anu teu tondong anjeun ka qarin pakuni tah kudu bukti anjeun lahu pikeun qarin ardon eta seperti tanah seperti bumi jadinya ardon eta seperti bumi pakuni tak kudu bukti anjeun lau pikeun qarin ardon eta seperti bumi yakun tah kabuktian ieu qarin laki pikeun anjeun samaan eta seperti langit pakuni jeung kudu bukti anjeun lau pikeun qarin nihadan eta seperti amparan yakun pada pembuktian korin laki pikeun anjeun imadan eta seperti tihang wakuni jeung kudu bukti anjeun lau pikeun korin amatan eta seperti amat kudu bukti anjeun seperti amat pikeun korin yakun tah pembuktian ieu korin laki pikeun anjeun abdan eta seperti abid la tuahiti ulah maksa anjeun di kakorin payak laki tah bakal bendu ieu korin ki anjeun wa tabaadi wala tabaadi jeung ulah ngajauhan anjeun anu ti korin payan sapi tah bakal po ieu korin ki anjeun indana lamun deukeut ieu korin min ki anjeun pakrubi tah deukeut anjeun min ti korin wa inna jeung lamun jauh ieu korin pamudi tah kudu jauh anjeun anhu ti korin wa qazi jeung kudu ngariksa anjeun anpau kana irungna korin wasam ahu jeung kana pangupingna korin wa anahu jeung kana palna korin pala yasummanna atulah ngangse saestuna korin min kaitianjeun illa tayyiban angin kana anu seungit illa tayyiban angin kana anu seungit wala yasnu jeung ulah nguping ieu korin illa hasanan angin kana omongan alus wala yandur jeung ulah ningali ieu korin illa jamilan angin kana terang alus Wakola jeung ucap sahara laki ni zawajati ka parajul khuzil hafwa minni astadini mawaddati wala tampiki
fi saurati hina al-babu. Kudi kudu nyokot anjeun al-afwa kana pangampura nini tikuring. Tas tadi ini asana mas tadi mina. Tas tadi ini asana manyupri langgam maksud mengalanggengkeun. Tas tadi ini pangalanggengkeun anjeun mawaddati kana asina kuring. Walatan tiki na toko yantiku. Walatan tiki yang ulah ngomong anjen. Pisauroti ina keras kuring. Ina agdobu ina waktu na bendu kuring. Walatan kori yang ulah nyabok anjen. Ni kakuring. Nakroki seperti imanabeh. Terima nyabok. Nah kroki seperti nabeh na anjeun adupa kana terbang marro penyebalikan fa innati karal anjeun la tadrina eta teh nyaho anjeun kaya pa eta kumaha al maghribu hari Latadrina eta tenyau anjeun kaya pa eta kumaha al-maghibu al-maghibu ari jama anu ditinggalkeun sama disamarkeun ditinggalkeun wala tuksiri jeung ulah ngalobakeun anjeun asakwa kana lapor teh bebeja wala tuksiri jeung ulah ngalobakeun anjeun asakwa kana lapor al-habajudin fatul hiba tah ngaleungitkeun ieu sakwa bil hawa kana resep atau pinikahayam bil hawa kana resep wayak baki jeung nolak ka anjeun naon qabi hate kuring wal qulubu jadi pikiran terhate takol labu asana mah takol labu eta bulak balik ye kulub fa inni ra'aytul hubba kadilana wal aza fil qalbi idza jasama'a lam yalbasil hubbu yalhabu fa inni karena kuring ra'aytu eta ningali kuring al hubba kana mika cinta wal aza jeung tilara fil qalbi anu teteh ila jatama'a di mana nerima kumpul ieu hubba jeung azza lam yal bastah teu cicing naon al hubbu mika cinta yalhabu tegasna leungit ieu hubbu fal qaulu ucapan ajami anu ngumpulkeun fi adab ya mar'ati dina pirang-pirang adab tata kawe min guri taklin tina manjangkeun antakuna eta yang kelimar ko idatan etodiuk keting ko idatan etodiuk keting pi ko ribayat ya ngajero amarna mar'ah lazimatan tur anna tepi tengah mayangkeun lazimatan netepi lima siliha kana tempat ngantehna mar'ah layak turut teloba nawas dua naik namar wasila wa jeung ningali namar qalilata kalami ya tafsir ngana pamidasan qalilata kalami turun setik nyaritakna li jironiha tafsiran tetangga namar la tadhulu inte asuk ye mar'ah alaihim kajiron kabeh illa fi halin aina tingkah yujibu anu ngamistikeun halin adulah kana asuk tahpaldu ya para ramoke ini
tah badu ngariksa ieu mar'ah ba'laha ka salakina mar'ah fi goebatihi dina gaib dekernya kerjaya fi goebatina gaibna ieu ba'la wa tatlubu jeung nyupri atawa neangan ieu mar'ah masarotau kana kabungahna ba'la fi jami umuriyatna sakabehna terang-terang mar'ah wala takunu jeung teu tidak ieu mar'ah ka ba'la fi nafsiya ina awakna mar'ah wa malihi dina harta bana ba'la wala taruju jeung teu kaluar ieu mar'ah min bayatiha fi mana mar'ah ila bi ni aiga dina ba'li fa in kharaja salamun kaluar ieu mar'ah bi ni kang dina ba'li pamuhtafiyatun ta anu sasamaran nyumput urang anu sasamaran fi hayatin dina tingkah risatin anu rudin teh bareng tatlubu neangan ieu mar'ah al mawadi'a kana pirang-pirang tempat al khaliyata anu kosong ti manusia duna sawarihi henteu lain duna sawari lain pirang-pirang jalan gede wal aswaqi jeung pirang-pirang pasar muhtarizatan kana qaidatan ini muhtarizatan tur ngariksa min ayyas matina yang nguping sagoribun lalaki anu ngumara ka anu asing min ayyas matina yang nguping sagoribun jama anu ngumbara sauta kana sorak mar'ah au ya ripaha atawa nyaho ieu gori mar'ah nyaho na bisa sia kujung kerem teh ku awakna gitu bisa sia ku awakna mar'ah la tataharraku henteu ngenal ieu mar'ah ila sadiqi balia ka sobat salakina mar'ah tapi hajatiana pirang-pirang pangabutuhna mar'ah batatana karu balik api-api inkar teh api-api tekena batatana karu balik api-api inkar ieu mar'ah alaman kajama tabunnu anu nyangka ieu mar'ah ana wina man ya arifu wa eta nyawa ieu mana ka mar'ah au ta'rifuhu atau nyawa ieu mar'ah ukaman hammuha ari pamaksudana mar'ah salahu saknya eta alus lulusna eta alus kalakona mar'ah wa tadbiru bayatia jeung ngatur atawa ngurus imahna mar'ah mukbilatan ala sholatiha wasyamiha mukbilatan berumadab ala sholatiha kana sholat mar'ah wasyamiha jeung puasa mar'ah wa idza ta'dana jeung di mana-mana mentaidin sa sodikun sobat liba liya boga salakina mar'ah jadi sobat salaki di mana mentaidin sa sodikun sobat liba liya boga salakina mar'ah mentaidin ala babi kana panto rok assalamualaikum walaisa jeung teu sabakru bari artinya walaisa bari teu sabakru salaki hadiron atau hadir lam tas tafhim istabhama yastabhim lam tas tafhim tahulah nyupri ngerti ieu mar'ah walam tu'awidhu jeung teu ulah walam tu'awidhu jeung teu ngabalikan ieu mar'ah ka shadiq dia kalamin omongan werotan karena timburu ala nafsiya kana awakna mar'ah wa ba'liya jeung kasalakina mar'ah wa takunu jeung kabuktian ieu mar'ah qani'atan eta anu ngalap cukup min zawjiya fi salakina mar'ah alat cukup bima ku perkara rozaqo anu geus ngarizkian salih Allah waktu qadimu jeung angla dan ieu mar'ah haqau kana hakna zawj ala haqqi nafsiya mandarikeun hak awakna ieu mar'ah wa haqqi sahiri aqoribiha
jeung sasesa jeung hak sasesana pirang-pirang karabatna mar'ah. Qoniatan mutanir khobar diatap kana qoniatan mutanazifatan tur bebersih pinapsin awakna mar'ah mustahiddatan tur anu tatawis fil ahwalna pirang-pirang tingkah kuliah tegasna ahwal li tamattu'i bisa mustahiddatan udah tawis ya kuliah li tamattu'i kana ngalap suka dia kamarah. Jadi ngalap suka na masalah tidak. Jadi awalnya kudu siap dialap suka kusalati wayang kumabae. Insya Allah lamun karep ya zawaj. Mustahiddatan mustiqatan qoniatan mutanabifatan mustahiddatan mustiqatan turun nikawelas ala auladinya kapirang-pirang anak namarah hafidotan turun ngariksa lisatri kana tutup kawirang kana tutup alaihim kaya aulad kabeh qasirotal lisani turun pondok lisan teh omonganna Pasirat lisan turun pondok lisan amonya ansab bil auladi tidak nyarekan ka pirang-pirang budak. Tidak nyarekan ka pirang-pirang budak. Wa murajaati zawaji jeung nembalan ka salaki. Jeung nembalan ka salaki. Wakor pola dia tulis nadaw kana salam. Ana ari kami wasab wa mro'atun jeung awewe sab ul qadain anu beureum semu hideung sisi duana wa mro'atun jeung awewe sab ul qadain anu beureum semu hideung sisi duana tahatain eta saperti ieu curug jeung jangkung dia jannati di surga. Imro'atun tegasna awe amat anu ngarangda ya imro'ah min zawjiyati salatina imro'ah wahabisa ya wahabasat dengar nangkar kenaan jangan tar ieu mar'ah nafsa kana awak na mar'ah kumaha tar awak teh jadi teu kawin deui wahabasat jangan tar ieu mar'ah nafsa kana awak na mar'ah teu kawin deui ala banatia karana pirang-pirang anak awet na mar'ah hatta sabu sehingga balik ieu banat kabeh awmatu atau maut ibadat kami. Apalah jeung ada salam aroma ngaramkeun saha Allahu Gusti Allah ala kulli adamyin ka sakur manusia ngaramkeun ajannata kana surga ngaramkeun Gusti Allah ala kulli ajannata kana surga ya raqulu anu asup ya kulli adami hak kana jannah qomni saleh kami Guero ani salianti setuna kami anduru eta ningali kami an yamini isa katuhun kami. Kali anduru pak kita kali anduru imro'atun jawe tuba diruni kedantangan peninggalan. Imro'an jawe tuba diruni eta kedantangan ieu imro'ani kami ila babiya jannati kana pintu surga. Pakul tuluy ngucap kami. Untuk melihat hidupnya. Marinaon perkara lihaza etepikeun ieu imro'atun tubadiruni gagantangan iyalah ante gagantangan ieu imro'ani ka kami kanaon ieu awe iyalah an ka kami payu qalu tuluy diucapkeun li ka kami naon ya Muhammadu lapan ya Muhammad
Ya Muhammad hadi ari imro'atun tubadiru nih imro'atun eta awewe kana anu kabuktian ieu imro'ah hasna eta alus jamilatan teronggolik wa kana jeung kabuktian inna eta dekeun imro'ah sahaya tama pirang-pirang yatim laha bogana imro'ah. Pasobarot tulis sobar iya imro'ah alaihina karena itu yatama sampai hatta balago sehingga tepi naon amruhunna perkara yatama sampai alazi karena perkara balago anu tepi iya lazi pasakaro Allahu laha zalika aya sakaro syukuran, aya sakaro nerima, aya sakaro ngaganjar. Pasakaro tuluy ngaganjar saha Allah Gusti Allah. Pasakaro tuluy ngaganjar saha Allah Gusti Allah. Kita tartibna takrim tahirna laha pikeun mar'ah ngaganjar galika kana itu sobarot wa min adabnya ze etat tina satna pirang-pirang adab zaujah Allah tatapakoro arayan teku magungan ieu zaujah ala zauji kasalati bijamaliha ku kagalitana ieu zaujah wala tazdaria Allah tatapakoro wala tazdaria jeung tengahina jeung ieu zaujah kasalati na zaujah likumi karena gorengna ieu zaujah ade lamun lalaki goreng awewe geulis diparang ku Gusti Allah teh ngajero teh kitu awewe warek ngahinakeun ka salaki ku pedang goreng Pakot ruwiya yakin naon anna usmunya sesun Imam Usmui qala era Usmui dakhatu asubkurin al-badiyata ay di kampung hadiroh ayat badia. Saigana ke dakhatu anak ari kuring dimroatin eta patepung kahiji awewe min ahsanin nasi tipang leuwih alusna jama-jama naona wajhana rarayuna tahta rajulin dina bawahan dijelaki min asbahin nasi tipang leuwih gorengna jama-jama naona wajhana rarayuna ari awewe nama alus geulis eta palaki na pang goreng-gorengna paputu tuling ngucap kuring ngelaha ka imro'ah ya hazihi ya imro'ah atardoyana narido anjeun linapsiki pikeun awak anjeun antakuni kana yen kabuktian anjeun tahta mislihi eta tetep dina bawahan pantarna ieu rajul maksudna mah narido anjeun jang awak anjeun jadi pemajikan itu pakola tu ngucap ma imro'ah ya haza ya usmu'i uskut kuduret teh anjeun pakon asak tak tah estu ngagorengkeun teh gawe goreng pakon asak tak tah estu gawe goreng anjeun di kaula ucapan anjeun la'alau buah-buah rajul ahsan eta leuwih alus bima dina perkara bayanahu anu tetep antarana rajul wa bayana kholiqi jeung antarana zat anu ngadamel ka rajul nyata ibadah teh buat teh cenah rajul eta leuwih alus dina ibadah nu aya hubungan antara rajul jeung kholiq pajalan kuling ngajadikeun ieu kholiq ni kapuring
sawabahu kana ganara rajul. Aula ali atau buat ting kuring. Buat kuring. Asa tu eta gawe goreng kuring tima dina perkara bayani anotap antara kuring wa bayana koalisi jeung antara zat mengadama sa kuring pada alau tulinga jadikeun ieu koalisi ukarojul ukubati kana siksaan kuring apalah ardo nahata terido kuring maksudna ulah ridho kuring ini apalah ardo nata ulah ridho kuring bima kana perkara rodia anu ridho mereka mah kana ieu mah sahalong Gusti Allah litikeun kuring paas katat ni ya paas katat ni percaya usmu ini paas katat ni tuluy ngaretehkeun jadi mempas teu bisa ngajawab deui Pak Asadati tuluy ngaretehkeun ieu imro'ah ni kakuring. Wa qala dengan dawu sal muslimna usmu'i o ayat tu ningali kuring teu badiati di kampung imro'atan kai di awewe. Alanya anu eta ngaweun imro'ah komisun ari baju kurung ahmaru anu beureum. Waya jari imro'ah mutabibatun eta anu make pacar. Ningali kuring di kampung kayak di awewe. Make baju kurung maksudna make pacar. Wabiadia jeung eta kalengana imro'ah sabahatun ari tasbih. Pakul tu tuluy ngucap kuring. Ma ada haza min haza. Ma harinawan perkara ada eta ngajauhkeun ieu ma haza kana ieu komis min haza tina ieu sabah adinya dah itu hazinya min haza tina sabah untuk urang maki ieu jauhkeun pisan baju kurung beureum jeung tasbih. Mahab ada haza min haza. Faqala tungutat imro'ah. Walillahi minni janibun la udayyi'u. Walillahi minni wal batolati janibun. Walillahi jeung eta tetep pikeun Gusti Allah. Minni dikuring janibun ari arah la udayyi'uhu anu tengah memorekeun kuring kana janib walillahi jeung eta pikeun ulin-ulinan minni dikuring wal batolati eta lahwi jeung nganggur janibun ari arah paling tu tulinya kuring geus moy paling tu tulinya kuring anal imro'ah imro'atun eta awewe sholihatun anu saleh laha anu eta pikeun imro'ah sholihah zaujun ari salaki tatazayanu lahu anu eta pikeun imro'ah zaujun ari salaki tatazayanu gawe papais atau make papais ieu imro'ah lahu karana zauj make pakaian halus kepada salaki. Wamin adabil mar'ati ja'ata pinasapana terang-terang adab dasa aweh mulazamatus sholahi ari ngamayangkeun alus matepi alus ari ngamayangkeun alus wal inqibadu fi ghaibati zaujiha wal inqibadu jeung murangkad jadi murangkad dan terluas jeung murangkad fi ghaibati zaujiha dina gaib salakina ieu imro'ah warujuk jeung balik ilalak bi kana ulin-ulinan wal indisati jeung jejemaran wa asbabil lazati
jeung pirang-pirang sababna kana kanti huduri zawjiyah dina hadir salakina imro'ah. Nah, tidak ada nama nama yang kena alus. Jeung murangkad dan keluar kerja yang salakina. Titing hadiin. Rujuk ilal la'di wal inbisat wasbabil ladzati fi huduri zawjiyah. Balik karena ulin-ulinan jeung jemaran jeung sababna kaenakan keur hadir salakina. Walayan bagi jeung tepantos temenan. Naon antu dia yang milaraan ieu mar'ah zawja salakina mar'ah nyalin kudu tingkah. Uwiya yakeun naon an muadzib ni jabalin si muadzib jabal qalanum qala ngadauh sallallahu la tu'zi nganggo iyanya. Jadi sanesna ieu la tu'zi tepati-pati ngilaraan saha imro'atun di awe zawja kasalakina imro'atun dia illa qolat angin ngomong saha zawja tu pamajikan zawj minal huriya ini dibidadari tuluk panona la tu'zihi ulah ngilaraan angin nikah zawj talaki muga merangan ka anjeun sati Allah. Fa innama huwa tahtasina hari zawj indaki tandingan anjeun dakhilun eta loba asupna yusiku deket ieu zawj ayu parikoki eta yang misah kaninggalkeun ayu parikoki eta yang misah atau ninggalkeun ieu zawj ki kanjeun ilaina ayu parikoki eta yang ninggalkeun ieu zawj ki kanjeun ilaina muru ka kami atau madep ka kami ilaina muru ka kami atau madep ka kami sekur. Wa mimma jeung eta pirang perkara yajibu anu wajib ieu ma alaiha mar'ah min hukukin nikah. Wa mimma jeung perkara anu wajib ieu ma alaiha mar'ah min hukukin nikah. Sina pirang-pirang hak nikah tidak mata di mana-mana maut anha ninggalkeun mar'ah sajauh salakina mar'ah Allah tuhidda isdadi Allah tuhidda aryan tengusut ieu mar'ah alaihi karana zawj maksudna mah karana mautna karana zawj aksaro dari leuwih loba min arba'ati asyurin tibatan 4 pirang-pirang bulan wa asron jeung 10 poe Allah tuhidda wa tatajannaba jeung ngajauhan ieu mar'ah afiba kana sesengitan wa zinata jeung papaes fiha dia muddati dina ieu mangsa qolat ngadauh saha Zainabu katanya kena Zainatu qolat ngadauh saha Zainabu bintu Abi Salamah Zainab putra Siti Abi Salamah dakwatu asyukuri ala ummi habibata ka ummi habibah zawjin nabi tegasna bojo kana salam ina tuwfiya ina waktu dimawatan sabuha bapana ummu habibah Abu Sufyan bin Harbin tegasna Abu Sufyan bin Harbin pada tuluy mundut tementa pada tuluy mundut ya Ummu Habibah ditidin kana sesenyetan fihi anu eresep nitid sukratu kholukin ari konengna sesenyetan kholuk awgon kholuk pada hana tuluy ngaminyakan ya Ummu Habibah bihi kutid jariatan ka awewe ngora nes amat awe ngora umma masak tuluy nyabah ya Ummu Habibah bi aridoiha
godeg teh maksudna makan ieu tanya di ari doya kana godeg duana ieu Ummu Habibah summa qala tuluy ngucap Ummu Habibah wallahi demi Allah ma teu aya li epertikeun kuring ditidi kana sesengetan naon min hajatin butuh Guru ani sana saya sunat kuring sami ku eta nguping kuring Rasulullah sallallahu yaqulu bari ngadaung Rasulullah nguping kuring Rasulullah bari ngadaung layahilu halal limra'atin pikeun awewe tu minu anu iman ya imra'ah billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir jeung kana akhir naon an tuhidda yen musud ieu imra'ah ala mayyitin karana jalan mawat aksaro bari leuwih loba min salah satu ayam min tibatan tilu pirang-pirang poe illa ala zaujin ang karana salaki ya mautna salaki arba'at asyurina opat pirang-pirang bulan wa asron jeung 10 poe Waya jam wajeng misti kamar naon luzumu maskanin nikahi naon luzumu maskanin nikahi netepi penyamayangkeun naon luzumu maskanin nikahi netepi di imah nikah di imah anu tadina nikah dinya luz netepi di imah nikah ila akhir adati nepika panungtungan iddah Walaysa jeung teu meunang lae pertikeun mar'ah naon al intiqalu pinnah ila ahliyat alina mar'ah walal khuruju jeung teu meunang kaluar illa ridatin aing karena madarat jadi karena sajaro indah mah kudu di imah salaki mun geus beak indah kakara kaluar wa min adabiha jeung eta tina sawan atawa imro'ah antakuma arian ngalakona ieu imro'ah bikul hikmatin kana sakabehna hikmah bidari anu tepi imah kana sakabehna anu tepi imah takdiru anu kawasa ieu imro'ah alaya kaya hikmah faqad ruwiya ka estudi riwayatkeun an Asma'a binti Abi Bakrin katampi ti Asma poe Abi Bakar as-Siddiqi Abakar Siddiq anu bagaimana Rasulullah Allah anu mati Asma jeung Abi Bakar. Naon? Ruwiyah naon anaga Asma qolat etanu Asma. Tazawwajani nikah ka kuring Jubair. Wa ma jeung teu aya li eta wa ma jeung teu aya. Wa ma jeung teu aya lahu eta pikeun Jubair fil ardi di bumi. Naon? Min malin harta banda min zaidah ayat lawan kepikiran Jubair di bumi naon min malin harta banda wala mamlukin jeung teu ambil anu milik wala saing jeung teu perkara istisna guero marosi salianti kudana Jubair anu kuda wa nabihi guero parosi wa nabihi jeung onta sebor jadi onta paragi nyebor warna bihai jeung onta seborna ieu Jubair pakuntu tuluy bukti kuring ahli pu eta maraban kuring parosau kana kudana Jubair apa yakti wakti jeung nyukupan kuring kana paros mu'na tau kana biaya na paros wa asusuhu jeung ngarumat kuring rukana paros wa adukku jeung ngabebek teh jadi ngalemutkeun wa adukku dakko yadukku dakukon jadi notuan benernya wa adukku jeung ngabebek kuring anawa kana sisi korma lina bisihi pikeun onta seborna Zubair walipu jeung maraban kuring ka nabi wa astati jeung nimba kuring alma'a kana sai wa akhrizu jeung ngaput kuring gorbahu sanes mumara kana timbana wa ahda timba tina kulit
Wakhriju dengaput kuring gorbahu kana timba na Zubair wa adinu jeung ngadonan kuring pakuntu jeung bukti kuring alam puluh eta mindahkeun kuring annawa kana siji korma ala tulusi ala rosi nuheureun sirah kuring disusuhun bukti kuring an puluh eta mindahkeun kuring annawa kana korma ala rosi nuheureun sirah kuring dipindahkeun min 10 parsain tina 2/3 parsah hatta arsala sehingga ngutus ilaya kakuring saha Abu Bakar bijariyatin ka amat jumat kaditu turut bantuan ke Asma pakapat nih tuluy nyukupan ieu jariyah ni kakuring siasatal parosi kana ngurus kuda akan pingatur kuda karena ngurus kuda maka nama akakoni sang saya pasti dengan merdekakeun ya Abu Bakar ni kakuring walakoe tu bade laki tu mana walakoe tu jeung katepung kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ipoe wa mau jeung eta Rasulullah asamu ari pirang-pirang sama Rasulullah wa nawa jarfi fi korma ala rosi eta nureun sirah kuring perintah tepung ka Rasulullah dicarangan ku sahabat kuring nyuhun naon sigi korma pakola tuluy ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kudu depa anjeun kudu depa anjeun matapkeun ieu teh liuni ho karayan ngadepakeun Rasulullah na kotau kana onta Rasulullah wayah miluni kholpahu wayah miluni mawa Rasulullah kakuring jadi maksudnya dibonceng wayah miluni gen kholpahu wayah miluni jeung numpakkeun Rasulullah ni kakuring kholpahu ni satu Rasulullah pas saya itu tuling ngarasa era kuringan asirok kana yen lempang kuring ma'arijali sarta pirang lelaki wa zakartu jeung ingat kuring Az-Zubair ka-Zubair Az-Zubair mah geus mau wa zakartu jeung ingat kuring Az-Zubair ka-Zubair wa wera tahu jeung kana tim burukna Zubair toh acan kan maut nya kitu nya ada wa malahu fi ardi ingat kuring Az-Zubair wa wera tim Zubair wa kana jeung kami Zubair ayaron nasi etap pangleuwih timuran jama-jama. Palopa kulit terang sallallahu salam anik kana saya tuna kuring, kodis saya itu eta itu ngarasa erah kuring. Eta itu ngarasa erah kuring. Tadi itu datang kuring Az-Zubair ka-Zubair, pahata itu tuluy nyaritakeun kuring lau ka-Zubair, mak kana perkara jarum berjalan ieu mah. Pakola tuluy ngadaung Zubair. Wallahi demi Allah laham luki yakin ari mawahna anjeun annawa kana siki korma ala rosiki lureun sirah anjeun asyaddu eta leuwih banget alaya mungguh kuring min rukubi tibatan tumpakna anjeun mau sartana Rasulullah tamat sampurna naon kitabu adabin nikahi kisan martalakeun pirang-pirang adab sakra menikah dihambilai kalawan muji ka Allah wa mannehi jeung nugrahana Allah wa mannehi jeung nugrah Allah wa shalla jeung muga matrama sareng Allah ala kulli abdin kasatu sapane Allah mustafan dipilih kita muhadadir